barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa tepang dangukeun deui sareng carpon garapan Nasim Kuring ti barayakita.com. Kiwari urang guar judul carpon sanes maling, masih karya Bapak Ahmad Bakri. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Aya minggu anu lowong sedikna teu unggal peuting aya nu kapalingan, tapi lain bangsa tak suka imah. Ieu mah nu aya di luar anu diundeurna teh rambutan wiria, sadahan nu panglebeutna anu nyodor ka jalan beak dipupu, nog sasayang nu warumina ledis sampe di pipiri imah Nawawi, bibit pijakeuneun tina kula Haji Amin teu nyesa. Lain di kieuna ambekna Haji Amin teh manipok deui rek dicacag cenah bangsat namun kapangih teh. Bangsat kukut sigana mah Paji, ceuk Dasri bari ngariung bada asar di emper masjid. Bangsat kukut kumaha Dasri, ceuk Haji Amin. Urang dieu sigana mah moal nu jauh nu butuh sawab sakopeun, enya sigana mah da lebokeun wae nu digubugna teh. Ceuk Wira bari kekerot ama kasuat deui inget kana rambutanana anu dipaok. Sabasa teh teu kira-kira pijahkeuneun sakulah mani teu disesakeun, ceuk Haji Amin. Bangsat ge sanes atuh Pak Haji, ari make ngira-ngira sagala mah, ceuk Wa Asim. Teu da ari butuh sakalian lebokeun mah teu kudu make sakulah digubug kabeh. Mangkaning lain bibit lalawora beunang haja mesen ti Singaparna. Nyaho regana 10.000 tah kabehna teh. Paralun kutan gede duit nah tuh eta teh. Udah lain bibit samanea, beda dina awakna ge lempai jeung leuleus. Teu ceraluk emas di urang. Sanes kitu Pak Haji, ceuk Sanhawi. Nya mangkane ngarega sakitu teh awahing ku keukeuh diririhan. Dibikeun sote bari jeung dibere titiran ti dieu. Pan si dinar kabawa ka ditu. Pai ngantos lami teu ka kuping-kuping disada. Nu mata kacida sebelna kudu ngabadog teh, ceuk Haji Amin bari ti kakareket. Lamun segat tewak kumaha engke wae dicacag ge matak naon, sapertos nyacag nangka angeunun sanes. Haji Amin ngararet kalau ngomong, heran teh ku rampusna kuring mah menikop deui. Tuda hayang nyatu lagi unggal poe bawa eta-eta kene nu maling beca saidi oge nya. Har ari kitu geus ningkat kana beca kutan, kapanggih deui beca mah anjeng jehe dina solokan ditonyong, can bisaeun ngaduitkeun kitu mah. Cecara hakaneun kariwal nya maling nu koreh-koreh cok cenah meureun. Gerwak we cau kuring geus saturuy. Jadi hama geureuh sadarea kulandung lanjung ku bencingna. Indung barudak mah geus diancokeun kana hutang. Pikiran teh rek isuk, nah atuh ari peutingna aya nu miheulaan, ceuk Darimi. Baru maneh ge kagiliran Darimi kakareng ngadenge ayeuna, ceuk Haji Amin. Da teu cekcok mana kitu ge lain milik, cekeng teh. Bebeja teh ayeuna kasundul ku sararea, tema Darimi. Ngan aya ari teun teh mah kuring teh. Teun teh kumaha Darimi, aya curiga. Tah kumaha cik? Geus ka ameu sugan. Duka keta nyanteun nama bejana sote. Tema Darimi lalaunan. Heueuh, kumaha teh cikpok sugan wae pijalaneun kapanggih mangkelukna. Tuman urang cacaknya baji beung-beung berang-berang
Cek si Atong bari seuri nyengir. Ngajedog si Atong dengeken. Cek Haji Amin, cik kumaha teh Darimi, aya nu manggihan cakang cau ata di jarian. Kawas nu tas mesek kulubeun di jarian saha? Darimi teu nemal. Kawas anu heureun ku leta. Geus dibuktikeun nya ku nyane. Cek Haji Amin, henteu, sieun pajar kumaonam heug we engke jadi kagorengan. Nah matak naon da urang mah niat saeuteun neangan anu boga dosa. Nah di jarian saha atuh? Pok-pok we matak naon? Lah, batur urang kene lain nu jauh. Tema Darimi bangun asa-asa rek pok teh. Ditengor kaliwat di ciduhan lamokot. Cek paribasa teh mah. Heueuh di jarian saha? Di jarian saha? Urang uruskeun. Ame teh dedeyeun ngaruksak di jarian Kang Wasja. Cek Darimi rada diharewoskeun. Baruk di jarian si Wasja. Cek Haji Amin bari natep banget anu ngariung saurang-saurang. Huntuna ti kakarakat awahing ku amak. Inget kana bibit pijahkeuneun. Benangah aja mesen sajauh-jauh jeung mahal. Batur-baturna taya lemek, mudang sejongjongan mah silih reret wae pada baturna. Teu sangka si Wasja nepi ka kitu. Cek Mad Suhri bari teu eureun-eureun ku godeg. Nya ari teu boga teh mah, tapi dabe ditu nama tara kadenge panjang leungeun. Tuda uyuhan ari kitu teh mah. Temal baturna. Tas gering aya bulana bari jeung can kaduga buburuh deui. Maraban anak sakitu ayeuna ngandalkeun pamajikan ladang buburuh nutu buburuh ngaramet we. Awahing ku geus poekeun meureun celelun wae tuluy dedeleueun. Nya meujeuna kituna teh. Cek Wasim, pan urang ge nu kasebut jag-jag mun asa koleng dibinti keluarga beas kiwari mah. Angot atuh pantar manehna mah nu madak teu cekcok kuring mah. Cek Darimi, bebeja teh ayeuna karunya ras ka awak sorangan. Jadi ari karunya teh keun wae nya antep babadoge. Cek Haji Amin molotot. Marukankeun alus ari miningan bangsa teh sarua jeung milu maling ari kitu teh. Satadina mah hitung-hitung mere-mere wae. Da ngahaja-haja dipenta mapan sok asa hararese urang teh. Rajeun aya sokna oge pan sok teu pira pisan. Cek Darimi, da lain kitu kuduna nulungan kanu susah mah. Lain kudu diantep sina babadog. Nu butuhna deui kudu aya karep. Pan eta ge aya karepna kana maling. Cek si Atong bari nyikikik. Lain karep anu kitu patut deuleu. Cek Haji Amin bari melotot ka si Atong. Pan cekolot ge geuning. Ari kapongpongan kudu ka Gunung Kalomong. Kutan aya teh dituna atuh. Cek Sanhawi bari celeungeng. Aya teh dituna ti mana? Cek Haji Amin. Eta saur Pak Haji bieu kutan aya ucap kitu ti karuhun. Paingan loba anu kabejakeun marunyung ka ditu. Nu tadina lara masyarakat ge jadi baleunghar. Geus ka Gunung Kalomong mah mau jaka setan atuh eta mah bararai teuing urang mah. Ari bieu saur Pak Haji. Heueuh, ka Gunung Kalomong teh sinir wungkul. Ari kolot mah artina mun kokoro kudu ngomong. Wakca kadatanga menta tea ngeclok tea atawa menta buburuhaneun. Nukeran kejo ku gawe lain kudu munjung atawa babadog. Kahati atuh kitu mah. Ngarempot deui hate teh. Cek si Atong. Ngarempot kumaha? Cek Wasim. Tadi nama rek bring wae luasan. Santeun ari ucap ki bangsa haji mah meureun ayat tina kitabna. Sugan wae ari kanu tas di Gunung Kalomong mah rada lalindek beas teh. Cek si Atong bari cengiran. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Ayeuna kumaha? Cek Mad Suhri bari ngareret ka si Atong. Palias ari kudu ngawula ka jurig mah jeung teh ngoroyoh we ka Pak Haji. Bisa ieu ngamandian titiran mah
kucai daun kelor sanes sajumaah kaliwan sakali. Haji Amin tenemal ukur ngedelek urang ontog ku sarareka ditu pasrahkeun sakalian ka desa tuman teu weuheun anu masaka teu bebadog cara si eta. Ceuk Haji Amin, saena mau lawa ka dijorak Baji bilih ngaguyurkeun. Ceuk Wa Asim, kumaha tuh antap wae nya si noyod teang wae atuh sina ka dieu. Urang pada ngagelenut piraku sugan teu euy da tadina ge budak bager. Ceuk Mad Suhri, digelenut geus wae nya ngeunah atuh jadi bangsa teh kitu mah. Asa daek ngadengekeun anu ngagelenut lunas wae dosa teh. Teu kuring mah teh rek ngempuk-ngempuk tukang babadog. Periksa ujratna ceuk hukum wae. Nu maling dibui bagianana larawirang bongan sorangan. Jika ditu Atong teang sina ka dieu. Ceuk Haji Amin bari ngararet ka si Atong. Nu dititah teu buru-buru ini teret-teret wae neuteup beungeut nu ngariung saurang-saurang. Kawas anu bingung pilakueun. Jika ditu urang bereskeun pan teresep boga lemur harengheng kieu mah. Rek makaya oge ngareunteut hade teh di kalangkangan ku bangsat mah. Ceuk Haji Amin ngeukehan. Leo si Atong ini terusuhan teu lila geus jo deui ngiringkeun si Wasja. Aya naon nyusulan kuring? Cek si Wasja bari gek diuk dina gelodok masigit. Palahak polok wae gawena bari muntang kana sarigsig. Beungeutna haropak udang kering. Rumah zamane ngagalaksak di lemur ieu. Cek Haji Amin bari teu kakareket nahan piamekeun. Ngagalaksak kumaha? Cek si Wasja ngarenyag. Tong api-api sia. Saha anu maling rambutan Wirya no Guarumina jeung bibit pijakeun ti kula dewek. Si Wasja ngarenyag deui bari celeungeng sungguhna calangap kaos anu rek ngomong teu kedal. Ngaku sia ngarah enteng hukumanana. Ceuk Haji Amin bari ngagebrag temok. Babadog wae sia gawe teh. Buburu cara batur hayang lalebok mah. Ke. Ceuk saha pajar kuring babadog. Cek si Wasja bari neutup beungeut sakur anu ngariung saurang-saurang. Nu diteuteut ting lalieu silih reret pada baturna kawas anu teu wani togmol nuduh ari kudu hareupeun kitu mah. Teu tega ongkoh neuleuh warugana kitu mah. Ngan Haji Amin anu merong wae teh kawas ucing ngintip beurit. Jadi nyusulan teh nyangka ngabadog si laing teh. Atong da kuring mah dipiorang Pak Haji. Teh mah si Atong bari ngalius. Moal ngaku sia teh Wasja hayang diseret ku aing ka balai desa. Nah ari reup teh beungeut si Wasja nu tadinya sepate ngadadak jadi geuneuk awakna gidir. Baruk rek diseret ka balai desa pajarkeun babadog. Tong dapon wae ngomong teh si Haji Ngopet. Lajan kokoro nyoso malarat rosa ge palias deuleu nepi ka kudu babadog mah kajeun paeh lang layeuseun. Ngalawan sia ngomong naon sia ngahina sia ka aing. Ceuk saha pajar aing Ngopet. Ceuk Haji Amin bari ngorjat nangtung nyerentang nyampeurkeun kana golodog. Si Wasja ngagurinyal cengkat. Ceuk saha pajar ngan semet dinya ngomongna. Si Wasja teh kaburu dipepeg beungeutna ku Haji Amin. Galeong bangkieung weh geuting ngalemereh tina sungutna. Gewat dibaruru kuno sejen bisi ka tutuluyan nafsu. Jol lurah kabener ngaliwat hariweus nanya aya naon. Si Wasja keukeum menta diuruskeun ka kuwu. Pok deui nyebut teu suka. Bering atuh sararea muru imah kuwu diringkeun ku lurah. Can reres tatanya kuwu teh jol aya nu datang rurusuhan. Aya naon si laing Darsa? Baru pun adi aya nu nyangsara. Ceuk si Darsa bari siga nu nyeuneu. Ke heula sabar. Pan kedu uruskeun ku bapa. Tah diuk di dinya. Nanaon dosana make disangsara kitu? Boga dosa naon selain teh Wasja? Teu boga dosa kuring mah. Teh si Wasja bari ngareret ka lanceukna. Tuluy ngarampa bibirna nu jontowor. Najan kuring kokoro ge palias kudu babadog mah. Na maling naon si Wasja teh Paji? Ceuk si Darsa. Maling sagala we rambutan Wirya no Guarumina. Bibit bijahkeun tina kula dewek. Aya bukti-buktina pan cokolot ge maling karena bukti jinah karena nyata. Aya ke heula. Ceuk kuwu
baru geus aya bukti-buktina dari mileungiteun cau lempeneng tuareun kapangi cangkangna di jarian si Wasja temal Haji Amin cik ilikan bawa ka dieu ceuk kuwu bari ngadaret ka lurah teu lila nu dititah teh geus jual deui taya cangkang cau lempeneng aya ge cangkang cau bagja cek lurah bari nembongkeun cangkang cau bagja pangirim kuring teh inget ka dulur ke kokoro cek si Darsa bari ngaderet ka Haji Amin bisa rek dibuktikan urut nuarna di bibir imah kuring hayu sararea ngebigeg gelenut kuwu nyarita panjang lebar ngarerema anu amek jeung nyeksekan Haji Amin kumawani tudang tuding teu karana bukti bubar we heula ayeuna mah geus burit isuk urang uruskeun deui. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum daung peutingna kirawan Citemore kadenge walih weuh di jalan breg pada ngedeg-deg si horeng jeung Uwen jeung baturna tiluan pada ngebeyeng pada ngarejeng barudak keur meujeuhna balangor resep heureuy resep sagala di dareudeg teh adug-adugan ngalawan cekuk weh pada mepeg bongan make tata jong sagala bering digiringkeun ka balai desa dipasrahkeun ka anu ngarohna jol kuwu diringkeun ku lurah beula ngahajaneang kakarage kuwu kana kursi jol Haji Amin rusuhan baru si Uwen dibarawa ka dieu kunaon eta beungeutna gareuna kitu disalangsara cek Haji Amin bari nyampeurkeun anakna dipepeg bongan ngalawan cek si Darsa bari merong ari kitu kumaha mimiti nama diarintipkeun ngabadog hayam si Atong diturunkeun ka saung kebon geus dipencit direjeng weh tah deuleu buktina cek si Darsa bari ngadaret ka si Atong anu ngajingjing hayam meunang mencit Haji Amin ngagenteureub geuneuk rai pias Uwen jeung batu-baturna dipariksa kuku teh teu hese maranehna cenah nu sok cocoroko ti bareto oge teu ngahaja-haja maling pangangguran heureuy di pangulinan kuring mah teu suka anak disangsara cek Haji Amin urusan mah ayan wajib teu kudu kumawaninana sajelema pancena negara hukum negara urang teh ari kuring di negara mana kamari diteunggeul teu pupuguh teh cek si Wasja bari ngasrob tah tenyo bibir jontor keneh anak didinya onaman geus puguh aya buktina maling lain maling deuleu si Uwen mah bubuhan budak keur meujeuhna resep heureuy hayang naon ge moal kungsi papaok di mah ge sagala aya tah deuleu Wasja mata kudu mikir ge kawas batur nu beunghar mah maling ge pajar heureuy pangangguran cek si Darsa bari ngadilak Haji Amin lain maling cek dewek ge digantian kabeh ku dewek ari beca kuring rek digantiannya diparake heureuy sawo peuting tuluy dijonggalkeun kana solokan nepi ka ruksak cek Saidi nyereng Haji Amin teu nemal ukur ngadilak ka anakna leres kitu pakubu mede kitu teh sanes maling cek si Wasja bari ngarampa bibirna anu jontowor isuk anterkeun kacamatan lurah cek kuwu ka lurah tamat mitra kaum dangu cag carpon sanes maling kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun leuwih ka dieu insyaallah ke urang lajengkeun kana carpon tanapi dongeng anu sanesna ulah lepat saserangan teras serang barayakita.com hatur sewu nuhun hapunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com